gitu. Mata HP gede manfaatnya tapi lebih gede madaratnya betul. Leres dah. Ibu-ibu sing cager bu. Salaki gering teh lain di update status. Ieu mah salaki gering foto jeung status. Ubaran we ubaran. Aya nu kitu. Iya mah aya kasusah jeung status. Aya. Oh, samoan dengan sangat. Tolong bikin status yang bermakna ya Bu ya. Tingali status simkuring aya nu teu pararuguhan tuh Bu. Alhamdulillah ini sobang yang tak kabur terkecuali lamun anu ngajak anu ngabajak Bu. Berangkat acara simkuring bikin status, beres acara bikin status. Salieun eta, ya udah. Tapi nah gini nganan datana hirup ae sabab kuing mah lamun di podaran teu loba nu asup. Sebab nu ngarulam punten lolobana via WA, inbox dan sebagainya. Jarang udah datang ka imah, termasuk urang dia gitu, datang ka imah. Jadi gitu. Mantap on wae Ibu. Di Parman sagedeung. 2 jam di Parman. Ribuan Ibu nu asup teh pesan teh masyaallah. Leung lamun piduiteun. Kiai, Gimana ngapala buku lain capek ngahapusan eta. Bikin status. Juga saya mohon maaf kepada ibu-ibu, Bu, silakan Anda bikin Facebook. Tapi kalau bisa jangan pajang foto muka sendiri. Jeung taroge Ibu. Penengkeun. Ini era jeung salah kitu. Ieu mah ya Allah moal jadi foto. Bari peureum mata nasa bola. Gila. Ibu punten dina keterangan, punten. Lain dina keterangan emang kaca anu sok lalai mah gogok Bu. Mata nu tadi laulal ulama hayatun nasikal bahaim. Di mana jelema geus jauh tidak dari agama, kalakuan ada bakal leuwih ti satu. Tingali nu dipoto loba nu ulag leo. Baru dak awe dengikeun. Tong sok ulag leo diberi dipoto. Jika nu aya nyakek sia mah. Nu nyakek puguh. Daripada Ibu bikin foto profil kum wajah sendiri bari jeung timbul fitnah, punten Bu leung nu kopet mah da moal pati ieu teuing. Punten. Anu banget gelis bari jeung make efek kamera kan beuki gelisnya punya. Punten Bu, jujur aing oge da saruanah manusia. Ningali ting makana sok asa mantes ieu jelema. Jujur. Manusiawi loh, Ustaz juga manusia. Punya mata, punya sarua. Tuh, aja ngandayat ya. Apa hading geus sekolah sarua setiap hading ya. Sarua. Ngaran-ngaran laki nu herang mah jiga eta nu urang sok. Ibu ge sarua sok. Ningali nu kasep puasa nu urang padahal mah nu di imah nu goreng patut. Tah ieu mah tak jadi nimbulkeun fitnah. Nah ini mah apa tuh beungeut tiga kerese ge jadi alus, make efek kamera jahat. Set. Pas ditinggal teh buricang burino. Naik pas papanggih jiga salah capit. Mantap gelis bagus kasep. Jangan coba-coba Anda mencari jodoh lewat Facebook. Kajebak sabeungeut na loba nu ruksak. Nya ho aing oge nah. Sok tingali kuring Bu. Dina HP mah halusnya banget tanya. Aslinya mah goreng patut. Jujur ya aing. Masya Allah. Begitu. Jadi aing mah loba kamera jahat. Atuh banget ruksak juga. Masya Allah. Jika di eta di pulasku cek nu mahal teh kan. Begitu. Bu, daripada pasang muka di Facebook, ganti mending aneh ku bujur hayam. Mau jadi fitnah, mau mangga. Begitu ku kalimat-kalimat anu bermakna lah. Terkecuali ibu jeung suami mangga. Dengan suami ibu ya Bu ya. Ajakan, "Papa, anak, ayat naon?" Papa sini dong. Ayat naon aja. Kali tuh Pap, dik naon. Urang selfie. Karane sok duaan denengkeun. Moal jadi fitnah. Insyaallah. Nya, ieu mah ya Allah tingali awe ayeuna ngohajagan heula di foto. Di bundaku lah naik dek molor jeung salaki boro-boro di wedah. Aya turan kutang geus bau jengkol. Tas angkat foto di tas naon. Aya nu gitu. Kutang nanti geus ngalelen gitu. Kucuplang teh kawahangan langsung parae ke ieu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi HP gede manfaatna leuwih gede madarat. Teu setik jelema cilaka gara-gara HP. Tingali Pak kamari di Padalarang, di Cimahi,
terus disaguli Pak sabaraha hiji nu boga pamajikan leungit teu bumbuguh gara-gara dihipnotis melalui HP sing waspada dina foto mah sensitif ku badak lamun ibu dek masang foto dina Facebook sok baca surah ayat kursi 700 kali torak bala isi aya nu ngahipnotis da wampil ibu tina foto mah jujur tingali fotona dukun atuh marana oge tinggal niup ibu fotona maruk teu sensitif tina foto matak tingali anu loba jelema cilaka kena tipu jeung sajabana laras teh ibu mata punten lamun ibu pada majang foto di HP baca bismillah ta'ud nyuhunkeun perlindungan ke Allah supaya selamat ya terkecuali kira-kira mata cilakakeun mari nanaonan coba Bu nya oke titip di simkuring ulah sok majang-majang foto nu teu make tiung dina HP sabab setiap nu ningali dorakana ngalir ka ibu salagi jadi dihapus manyang terus dorakana teh sabab boges humbar aurat arek tataranyang sakalian buku doraka ge meureun ieu maka dola eta na pukul saeutik da angeureun dorakana mah gede geus kabeh teh tuh tayeu laulal ulama hayatun nasikal bahaim akibat naon akibat jauh tina didikan agama loba jelema kalakuanana jiga saat naodu mudah-mudahan ya Allah kurang lebak saat sing salamet sadayana amin sing diraksa ku Allah sadayana amin terutama rai generasi muda-mudi kasep yang bageur geulis yeuh tengekeun karasa kudu ngaranna Muhammad Sidik Hidayatullah jadi jelema teu reugeujeum teh Pak simkuring seubuh ibu jadi tukang judi lila minum intisari lila makan narkoba lila cicing di jero penjara lumayan warung simkuring matak nu kaalami ku simkuring sing ulah kaalami ku pemuda-pemuda lapak saat pada khususna sing saroleh pemuda nu aya di dieu amin karasa ku simkuring batogoroti usukana neraka ngajedog di penjara beges careurik jelema teh Pak lalewe Pak jelema jangkung badag wah awak jangkung badag kumis paplang sangadula ngadungkuk segere waduk yang hareupan geuning beusi mah ceurik kabeh Pak komo lamun sing asupkana neraka karasa ku simkuring tapi alhamdulillah banyak hikmah yang saya dapatkan Pak simkuring keur judi keur minum intisari keur ngahakan narkoba ningali nu ngaji simkuring sok ceurik jujur Bu sok ceurik simkuring dina hate Gusti lamun abdi lain abdi aing bahasa teh tapi ka ayeuna geus kitu Gusti lamun aing bisa kitu murid indung bapa teh atoheun ninggal nu ngaos Quran kitu ngajerit jadi simkuring mah jujur Bu lain agul ku payung butut mahabah simkuring mah nyage keur judi keur nginum intisari lamun ninggal nu ibadah teh simkuring masuk kabita padahal simkuring teh ibadah ya alhamdulillah numawi ibu bapak nu hadir didoakeun ku simkuring sing mahabah kanu saroleh Bu bakal aya ladangna insyaallah nya karasa soalna ku simkuring setiap yang saya ceritakan itu yang saya rasakan alhamdulillah mudah-mudahan sing istimewa sadayana punya cinta teh ibu kanu soleh cinta kana pangaosan cinta ka ulama cinta ka rasul alhamdulillah tah hasilna cinta eta cinta teh lain cinta bogoh punten ibu urang mah cinta teh cinta bogoh we leres teh ibarat jelema ngalaik dina Facebook ku urungnya ku lopenya kan teh sok loba nu gagal pahamnya padahal mah teh super istimewa ibu kadang-kadang aya kudu gagal paham oh saya teh mah bogoheun nya leres teh akibat naon teh kurang pengetahuan teh nu kitu teh mata kudu apal kana ilmu teh gitu begitu Masya Allah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan Maulid dina ieu wengi intina simkuring munajat ka Allah urang sadana sing ditulungan ku Allah sing diwaris ilmu nu yakin manfaat maslahat barokah dunia jeung akhirat kersana kieu anom di dieu ustaz muda nu aya di Lebak Saat khususna umumna luar daripada Lebak Saat oge kersana pun dulur di Ciroyom kersana kangajengan ayat alhamdulillah anjeunna selalu tampil Bu setiap nungulem daerah Sedang Mekar Cempaka Mekar Ciroyom boleh ditunjuk saja pina anjeunna selalu tampil di depan untuk perjuangan Islam melalui panginten ulam simkuring sabab ya anjeunna insyaallah simkuring yakin anjeunna diangkat derajatna ku Allah Subhanahu wa taala amin insyaallah umumna mah sadayana didoakeun pisan ku simkuring kitu hadirin masal muslimin yang dimuliakan Allah ibu sagada teu ieu gitu nih jadi komoloho kakang tapi socara teh gitu jadi mun listrik mah jiga nu rek pareum jiga nu sepaneng kok hurung tapi ke Jepang gitu jadi hurung teh untuk kitu tak kitu tuh power mah bener tulikeun begitu jadi sok sieun inu hadir ka teteupan ku tilu penyakit hiji penyakit hayang sar
dua penyakit harehar, katilu penyakit radabong, atuh lamun tilu penyakit eta geus nempel di jamaah keur simkuring kaca peca. Nya bunyi lamun jamaah geus hayang sare, geus capek pasti bakal radabong, bakal harehar. Nya. Terus teh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ilmu nu manfaat maslahat barokah dunia jeung akhirat enak kene ku Allah sing diwariskeun ka urang sadayana. Keimanan, keyakinan, ketauhidan, akidah, akhlak anu sampurna dunia jeung akhirat.